Baturan nanti duitnya ya sudah naya. Mak Obe kemana nya? Ayo naik dan sepeda suka Mak Obe bisa pandangan sepeda ayo. Duh, kacamata kurang geus boga ieu tinggal sepeda can boga urang Terus suka dapat Mak Obe. Wah, set. Naon? Urang butuh sepeda. Sepeda? Ai anyar kene alus kene ya. Dapat olahraga, tapi kacamata urang sayang, sada ganteng saeutik kitu teh. Mantap. Kieu si Budi rasan mah bogaeun. Wah, Alus anyar kene sepedana. harus teu sakurang libur. Bener alus kemarin. Biasa ya? Bisa. Oke, ayo. Alus kene pedana mah. Lah, lah si Budi lah. Dijual. Benar-benar mau dijual. Duh, mahanya itu boga duit ya. Yang duitin mahal ya. Duh, segan aya babaturan datang ke dia paling gede itu. Bayang sih. Mudah-mudahan aya carana lah. Makanya. Loh, Budi. Bener. Woi. Ngalamun Namanya saya udah dinyalain tuh ya. usaha Itu apa ini? Kayak naon sih? Kayak naon? iya bos kemarin teh kan iya cenah boga sepeda Aya sih sebenarnya. nah iya bos abet tuhen Sepeda. biasanya iseng Nah, oke kira-kira wani sebenarnya sok lah mun ieu mah DP-an heula kitu mun aya mah. Gampang lah soal DP mah, jadi kieu Mas Bud. Kita kan yang bebalapan ye, aksos batur. Kacamata mah geus kabeuli. Sepeda can urang teh. Yang buka sepedana gitu di kumanya. Ada enak lah jadi mau dipake teh wah, nanti mah sepeda kan gitu ya. Nya, beli wae tuh mumpung harus aya tak dampakkeun ge ngajodo gitu sok geus DP-an mumpung aya ih Oh, mun arek mah ieu DP heula. sepedana di mana? Ya deket rumah orang gitu. coba duit Hitung. ini 2 7 Nah, cukup lah. Nges lah, cukup lah. Di mana sepedana di mana? Udah itu tuh, aya sepedana halus lah. Warna nanti hurung dah. Apa teh? Apa hurung deket motor. oh anu ningali di itu sih sok Berarti jangan cokotnya. Cokotnya ka ditu. Malu nyarekan moal. Wah. Miseng mah moal. Kan itu kan lunas itu teh. habis itu tulus itu mah sok bohong wae sih iya Balikin rokok. Hah? Nah, dia apa tuh mana? Apa darinya teh? Terus dia lah. Karsel aja. Pusing lah kieu teh. Aya we. Lamun aya jelema nu omongan geus ku aing dilabrak. Sasa bae gitu. Kemarin jelema makhluk oge. Berkeliaran dilabrak wae. bener mah Kemana teh? ya desa dia lah Hah? nah bos pedana iya Mana? aduh Batu jang sepeda budak kurang, pak budak kurang pakai nukia. Aduh, aing kumaha. Aduh, hari tadi tidak sepeda maksudnya sepeda jang kurang atuh piraku. Pantes teu anu urang pakai kacamata, pakai sepeda ieu jang balap. Aing itu lagi teu ngomong gersak nges bawa dah geus duitan ana naon eta? Eta naon teh bawa ka mana eta? Sepeda saha eta? Budi Budi saha? si Budi geus duitan teh ieu ku Lain, ieu bawa tim pamajikan. Ieu teh dang meuli saya ieu teh. Pamajikan pergi teh keur ka budak. Ieu kan bawa-bawa ieu teh. Nang meuli Budi urang tadi teh ieu. Cuman ieu teh urang teh sungan teh gede sepedana. Daripada eueuh teh kurang we dibawa. Kela main bawa wae.
Budi itu Budi mana? Budi mana bang? Si Budi. Dia tadi kan di situ. Apa sih nyawa imahna? Kayak di situ aya Budi teh tukang upin, awas tah. Di situ ngaran Budi teh. Wah itu mahal tuh. Teu bisa ieu mah sepeda budak saya ieu mah. Aduh eta kumaha? Tadi tuh nah si Budi mana sok kasih Budi tanya ka ditu. Tah mah 10.000 geus sih menang bayar. Itu. Kumaha tuh? Ayo ka ditu. Awah, ka ditu. Aduh, Awas sepeda ka ditu. duit eueuh sepeda eueuh. Kacamata we hungkul. Aduh aing. Akhirnya menang oge gadang huleng ya. Lumayan lah DP oge. Beli rokok mah.